Assalamualaikum sampurasun mitra sadaya. Tepang deui dina pidangan carita nyambung Iasana Kang MH Ubaidillah oge olahan saderek Rizky Nur Azani. Carita nyambung anu nyanak judul Mangsapulan Warna Peteng ieu ngahanca kana episode kagenep. Urang lalajoanan kumaha tokoh di permana saparantos olasan tahun ninggalkeun sarakan ngumbar panideungan samangsa manehanana ngalanto ka tempat pangulinanana baheula. Kukituna sumangga mitra supaya teu panasaran urang ningkat kana ngalanyepan episode kagenep Mangsapulan Warna Peteng Iasana MH Ubaidillah. Sobat naremen ngadongeng cenah dina jarak sataun oge konveksi di ieu wewengkon mampu nanjeur alias sukses ku ngaliwatan cara kabeuli mobil, motor jeung imah segrong katutka propertina jeung pretek properti konveksi. Beda jeung dang madang adis sapangastoran manehna. Dang madang mah misah tinu sejen pausahaan anu dileukeunana teh lain widang bungkus jelema tapi dina widang kadaharan pokokna nyuplai bubutuh primer sababaraha rumah makan kahot meh ampir satatar priangan kungsi tetelepek hadi oge kadang madang. Nah nya dina jarak kurang teu sataun jalma anu ngokolakeun industri konveksi baris sukses mangkulang-mangkuling bisa wae Kang sukses instan baris gancang dicakrek ku manehna anu maher dina ngulinkeun pamainan bank. Saupama ulin jurus dunya perbankan ngolesah bank gaib tangtuna anu naken baris jadi solusina mah dang-madang rikat nemalna. Hadi harita unggut-unggutan sedang Abdul alias Dul Jabrik ngomentar cenah di wewengkon di mana dang-madang dilahirkeun geus aya catetan 2 peuseun warga anu asup kana daftar tetap member dunia gaib sektor bank tangtuna. Marengan silih sikeunna kemajuan ekonomi daerah geus jadi rahasia umum kumaha hebatna pacen kana dunia metafisik. Raregen anu marenganana bisa mesek saban sirah kana konsep asal maju jeung asal kataekan tanpa nimbang kana bubutuh primerna. Memang sadis naon anu dipapagahkeun dina ungkara time is money pokna deui berat. Sobat urang ieu teh ngalaman gejala ngageblegna cairan senjahing jero awak Kang mama kalem ngahaewas antem tapi nu ngariung ge teu buru ngadenge. Naon anu ku panenjo batin antum katojo hadi ngagerenyem. Secara masagi mah abdi kirang paham. Tapi sahenteuna abdi nangkep ayana benturan ilmu hitam di lelewek ieu area sarta balukarna langsung imbas kana raga lemes pada dang-madang. Cek mama kalem datar. Memang kalem sakumangarana. Hadi ngariutkeun halis sawanganana ngoloyor ka lengkong walungan kalewide. Tegaplah toongan adi sapangastralnana teh. Tegaplah titenan adi sapangastralnana teh geuningan kekecapanana mampu nobros garba halimun peteng ka area lengkong. Saterusna sirahani gogodeg sababaraha balikan. Lamun antum nyalse jeung teu keberatan kira-kira daek teu lamun ku akang diajak kemit di dieu bebarengan hadi merong ka mama kalem
sakalian we jeung arantum atuh pokna deui bari ngembratkeun pelongna ka sakur nu ngariung. Ali kutamahi sempet ngacegoh balukar reuas kombinasi jeung kaselek efek bala-bala anu melag dina genggerongna. Hal sarupa tumerap kanu sajena bangun ngajarenghok diajak ngendong mah. Kieu ieu teh Kang disagigireun aya jadwal rutinan pangajian umum. Terus terang we abdi tacan nyibanda kamampuhan ngungkulan ieu rereged sok komo sifatna metafisik. Bisa-bisa abdi sadaya anggur ngaririweuh ngena mama kalem ngawakilan suara hate anu ngariung sararea unggut-unggutan ka asup hadis sorangan manehna leuwih disurti. Nya ari kitu mah teu naon, akang ge ngamaklum saupama pangamuruh arantum kacida diperlukeunana di tengah-tengah masyarakat arantum hadi ngarenghap jero. Keun akang we sorangan, mudah-mudahan sagala rupana kaungkulan ulah paroho bantu akang kudu arantum di masing-masing padepokan arantum. Omongna deui dariap pisan katangkep ku hadi mun mitra adik sakobongna mundak memotan anu lain enteng-enteng di setengahing masyarakat sabudeureunana. Memang kamampuhan luhung baris nyipta tanggung jawab anu kacida gedena. Hadi kungsi ngalenyepan hiji hikayat sang arif wijaksana anu kungsi jumeneng di zaman bihari, maturan ka para putrana, mituturan ka para seueusibina. Anaking mangga hade ulah ngamusuhan sahabae sok sanajan aranjeun nyangka yen maranehna moal bisa ngaganggu ka aranjeun. Ulah nampik kana duduluran sing sahabae anu ku aranjeun disangka moal mawa manfaat keur aranjeun. Saestuna aranjeun moal wanoh jeung apal iraha waktuna aranjeun sieun kana gangguan lawan jeung iraha aranjeun ngarepkeun duduluran. Abdi sadaya teu kantos sak kana kemampuan akang di dunya supranatural saha anu teu wanoh kanu namina sang rakyan rata legawa. Mama kalem ngalilirkeun sawangan hadi rakyan brata legawa teh landian keur hadi permana ti sakabeh mitra oge para adi sapangobonganana khususna dina widang dunia astral. Mitra sadaya kitu hadi semu molohok jeung meuleheug tadina akang teh butuh batur pakumaha suta cek hadi ka mama kalem ngagero ku ngaran suta ngaran asli mama kalem. Sedang sebutan rakean brata legawa keur hadi sabenerna mah lir pitapak anu meubeut meulit teu majar kumaha lamun dina ujung-ujungna ukur jadi wangun syukur jeung ngupayakeun nyieun kahadian ngaliwatan kamampuhna. Lumaku hade kanu nyieun hade oge kanu nyieun pucuk tigirang. Pohong pisan mun aya kamandang yen kajahatan kudu dileumpeuhkeun ku kajahatan deui. Mun nya coba nyenget dua lilin, nah salah sahijina bisa mareuman hijina deui. Sajatina kajahatan jeung kagorengan wungkul bisa dipareuman ku kahadean. Sakumaha cai mampu ngalumpuhkeun seuneu. Pikiran hadi ngalayang kana sababaraha koras pustaka paelmuan zaman di pondok. Insyaallah abdi sadaya baris ngapantos ku doa sareng istighosah nu ngariung ngagerenyem meh bareng dang madang cengkat tina ngacepatna pas mangsa balebat nyumirat karasa cenghar saawak-awak uteuk longsong saincak-incak ugel lalogor tapi kamarana para jawara kobong anu sore kamari ngariung kurunyung hadi tina panto tukang sok we istirahatkeun lur akang rek kalebak heula sono kawahangan kalewide ieu teh pokna sadatang-datang dang madang unggeuk bari ngomat-ngomatan sangkan hadi tong wakamulang. Mitra sadaya urang lajeng waterfang kalewide produk Walanda baheula masih tohaga katencona gagah perkosa nangtang tembragan cai wahangan saban mangsa hadi nu ngajentul luhureun tambak raksasa gogodeg reueus jeung salut tetela sajahat-jahatna wong bule ti negeri kincir angin
masih keneh nyesakeun baragem kamangpaatan geusan guareun jeung sadapeun para generasi putra pribumi, khususna ieu bendungan irigasi, bendungan anu jadi saksi lalampahan hirup jeung kahirupan rupa-rupa makhluk. Maranehna para bule teu asal-asalan barang cieun, malah jadi prasastri anu sapapanjangna dipitineung katut kajadi studi banding sakeur para ahli bangunan di zaman kiwari. Kitu nu katangkep ku hadi. Teuing geus sababaraha kali kirmir raksasa anu nampak lamping tebeh kenca di omeanana. 3-4 anember pada carundang alatan hanteman caah rongkah tembok tambak teh ngakulusur atawa ampurasut wae. Numutkeun paneten hadi satemena alamah teu perlu salilana diutak-atik atawa dijieun cukang lantaran sagala balukar nehatipna. Alam saestuna geus komplit nyadiakeun sagala keperluan manusia. Hanjakal nu ngaran manusia ukur mentingkeun pangambutuhna sorangan. Titimuan anyar buah tina budidaya akal maranehanana memang loba nguntungkeun, tapi akibat negatifna sok leuwih ngabahayakeun. Sakumaha kejadian perlakuanana kana lingkungan alam. Maranehna teu mentingkeun karaharjaan, padahal mun karaharjaan alam leuwih ti heula dipateahkeun sarta diwujudkeun secara maksimal, tangtuna moal susah payah teuing sasadiaan sagala daya jeung hitungan waragat. Kalahabeun alam teh dieksploitasi, di mana ujung-ujungna alam anu sakitu lindukna robah jadi monster maha hebat anu mampu ngageres sagala rupana jeung sabeuleurna. 4 elemen alam sobat manusia tisakat dicipta ngawengku 4 acining aci, cai, gana, angin jeung seuneu geus leungiteun panonobanana anu sacara repek ngadogdog tur ngaranjah patempatan manusia. Bisa jadi mau diterjemahkeun mah maranehna nungtut tur tangga dakwa dikamanakeun imah kuring. Bener demi kepentingan manusia. Padahal alam geus nyayagikeun sagala-galana sarta manusia ditibanan mandat geusan ngaimaman alam. Bisa dibayangkeun rosana sagala balukar saupama sang imam teu jujur dina mosisikeun dirina salaku imam. Jeung kudu dicatet yen sumber tina sagala elemen semesta teh taya kajaba lian ti cai. Makhluk hirup utamana manusia bisa wae dina jarat anu tangtu hirup jeung salian ti cai. Tapi jeung cai mah sakoteat ge moal pisah-pisah. Cai sajatina maujudat mungkaran anu dicipta sang Khalik. Tina cai pisan cikal bakal pruh-prehna sagala rupa. Hadi nunggulkeun sirahna kudu kerep syukuran yen ieu planet bumi teh alam anu panglobana neundeun kadar cai. Bisa digambarkeun yen buleudan planet bumi mangrupa bal anu salawasna disimbutan ku cai. Tapi oge kudu waspada kanu ngaranna cai. Ngaranna cai kacida bisa rohakana lantaran teu kabeh cai anu aya di bumi bisa dikonsumsi. Lantaran 87% mangrupa amparan laut anu ngandung kadar uyah angtu teu bisa dikonsumsi secara langsung. Mitra sadaya sedeng anu 3% kakara bisa dikonsumsi, kitu oge sanggeus kabagi 2% mangrupa cai beku anu naplok dina 2 kutubna. 1% deui ambalayah di daratanana marengan kahirupan satwa jeung manusia. Kitu anu katangkep ku hadis samangsa makuron luhur. Saterusna ngalengkah nurugtug ngadeuketan bibir gawir bantaran wahangan Kaliwide. Ngaliwatan perumahan mini para pagawe walungan alias para puragabaya irigasi. Gumuruh linduk sora aliran cai miring hiliwir berang samangsa keuneng hadi nete dina hiji batu lestreng saukuran beteung kebo jeleng kolebat jeleng kabeh tengah nete dina batu sejenna kebenaran deui debit wahangan keur menjeunna stabil umpalan hanteu ngoletrak di henteu hadi kabawa suasana lawas bangsa sabatur-batur gagajlengan di antara galitukna batu-batu lecir properti wahangan Kaliwide
Komomun keur mangsa sariak layung mancur dina tonggong gundukan gunung galengan tebeh kulon. Mitra sadaya banget cai nu ngulibek pipireun batu disiuk kabek katineung. Herang keneh sisi gawir handapeun rungkun jarong kareret ulekan leutik mantak lucu muihna ngencang ngiblat kana puteran tawaf. Puteran anu jadi sabab kaapingna beungkeutan alam pada. Hadi ge remen ngalenyepan mun puihan pangeusi jagat teh kabeh ngenca. Boh puteran angin puyuh, boh puteran buntut angin, kabehanana cing cirining tunduk kana seket ka mahlukkanana. Hadi ajeg dina batu nemprak lecir, jong salat 2 rakaat. Saterusna ngolayong ka lebah sedong handapun tangkal warudoyong badag. Hal saupa anu remen dipraktekeun zaman keur bolon digelehean luhureun batu di hateupan rumpuruk warudoyong. Tapi mun tumrapna kanupurangan mah lain deui. Suasana sedong bisa ngalantarankeun king diapun jeung bang baungeun bayangan juk ngagambar logodor orai gede atawa babah kaul rangkoas berhijil dina ling-liangan sedong walungan. Bulat beritna akaran anu tarumpang tinih dina gawir jol kacipta jiga cacing raksasa atawa wah kaul atawa sato-sato garalak. Hadi ngarekepkeun silana andekak ngajihad kana ngalawan arus cai. Tetep seukeut kakirangkeun dina pesakna ngodok tasbih lesteng. Tapi karek sababaraha siki tasbih dirarab marangan gerenyem Asmaul Husna juga rasa angin haneut ngahiliwir ti tebeh gigir. Harita keneh mitra curing tunduh ngawasa sarap kasadaran manehna. Awak hadi hendak endagan ngoloyong saterusna ngaku cubar kana cai. Cekap sakiheula mitra kumaha terasna tokoh hadi permana satutas ngaku cubar kawalungan kaluide mangga entos dina episode 7. Wassalam.